Ini kamu sabaraha sih, Dit? Pakai jam setengah dua. Kayak naon sih? Hari maghrib jam sabaraha sih? Ya biasa jam genep. Rek naon sih nanyakeun wae. Ya itu. Dit, mana kek? Buka sore jeung naon? Nyasa aya-aya weh buka mah. Dit, lamun kolok jauh mana beki? Nyapu we. Omo disantenan kalapa mah dicampur susu. Eta mah mantap. Ini udah mahal sih. Terus nanyakeun jam 2. Ke jam setengah 2 lewat 3 menit. Naon sih nyakeun jam? Ya itu. Duh, aing ah lila-lila teuing sih maghrib teh. Sia. Hees kan weh. Pogo teu daekeun, diperem-peremkeun ge teu daekeun perem. Paseueul. Dit, emang bener anu boga penyakit mah cek dokter ulah puasa. Bener sih. Tapi kalau mencager puasa deui. Dit, urang keur baheula boga penyakit mah kohan. Oh. Terus ya buka puasa ayeuna. Penyakit mahna baheula. Bukan ayeuna. Ngurus tunjuk. Ya, lain. Dit, cek ustad lamun poho jeung gelo mah teu batal cenah puasa teh urangnya. Ya bener sih. Poho, gelo. Tapi mau sadar. Karena puasa deui. Mun kitu mah urang poho yuk Dit yuk. Mending ulah poho. Gelo sekalian. Ah, sia mah kieu ulah kitu ulah aing ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dit. Adit. Oh, Pak. Ayo mana, Dit? Kunaon? Iya, sekedar buka puasa aja nya. Lu atuh nuhun, Pak. Heeh, sok. Nuhun pisan ieu, Gusti teh. Abah mah mau lami-lami nya. Eta keur buka Ya. puasa, Dit. Ya. Sok atunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Alhamdulillah euy, buka terbuka. Duh, jam baraha sih? Gila banget maghrib teh. Dit, tadi anu eta kolak apa lainnya? Makanya sok make panan kolak mah. Nyawa teuing aing teh nyaho. Seungit meureun nya sok aya pandanan. Geus kalau macam rek wae ah. Sarekeun umet teh magrib. Sarekeun ah. Sare ah. Lut. Saya ke mana Mbak Kuda? Oh, ngalindur. Boron aing ngajiran. Dit, agehan. Dit, agehan tuh aing. Dit.
Dit. Agehan atuh. Lebeakeun. Buset, Ding. Dit. Puasa siang ke batal sia. Nih. Dit. Agehan atuh. Goblok. Ngalindur. Menang gede atuh rugi aing oh. Tinggal satik deui teh deui. Apa aing ngalindur oge nya ku si Adit. Kok. Ngalindur sih ngalindur. Tinggal gaweong teh kakolak deui. Atuh aing rugi gede ya mah. Aduh, ke caranya mah rugi aing ah. Aduh. Kasih sedikitnya. Oke, aing. Si, kasih ngalindur lain. Nih, goblok atuh age aing. Oh, kasih ngalindur. Jatuh puasanya. Emang itu puasa di suge. Buset. Aduh, aing mah. Oh, eta kumaha puasa urang bos kieu. Ya bangkrut, kudu dikodok ieu mah. Kodok meureun ah, dit ah. Heeh. Betul nyeri banget. Naon sih? Nyeri betul kunaon hayang modal. Aing modal lah. Ke situ. Oh, segitu. Dot, Woi, ayo tuh. kedengeran aing mulas banget. Aduh. Ayo sana mulas ya. Aduh. Uru ente kuat. Aduh. Aduh, nyeri betul. Aduh, banget aing nyeri. Aduh, siapa naon deui? Mulas. Aduh, uru. Aduh, karasa di wae. Buru. Aduh, ya, aduh tugas tuh kuat mah, geus congok ya. Aduh. Aduh, congok banget. Aduh. Lah, Buru. Aduh, ini geus gede bawannya. Aduh. naon sih buru-buru we goblok. Buset. Dot. Aduh, di wae sih. Aduh, aing mulas. Ih, aing. Astagfirullah. Mau dikuat tuh sama meter sakali. Aduh. Oh. Adik dari. Aduh. Aduh, buset. Bos, ayo. Buset. Aduh. Aduh. Oh. Aduh. Aduh, nah kolak naon sih eta? Betul buat meski banget meni murilit. Aduh. Lulus deh. Ada. Assalamualaikum. Salam. Dit. Aduh. Hei. Aduh. Dut. Oh. Kolak anu itu entong di daharnya. Kunaon? Salah eta kolak anu kamarina. Encan eta lu salah ieu titah nama ieu. Kunaon? Itu mah anu kamarina. Basi. Nya eta mah pasti anu kamarina atuh kamarina ke sore. Subuh teh ieu anu eta mah. Itu mah entong di daharnya. Kunaon? Betul nyeri. Kunaon? Modal wae. Tah yang si Adit. Ubaran atuh ubaran wae. Itu kolak itu entong di daharnya. Soalnya Enggeus. hah? Enggeus. Geus dihakan. Heeh. Nah, gitu sih ente parwasa. Goblok. Aduh. Dia eta siap teh puasa mah. Ah, goblok. Soalnya itu gagal. Ma. Nggak sampai gitu.